Tapi diurut aku udah ke kiri. Kuat. Jadi lu malah biasa-biasa ya. Malah terbiasa. Jika nu ngaisut apa ya? Patut dicoba. Ya patut. Ini pabrik batap. Jadi oh iya. Iya jarang ya nama. Enak kan hebal wae. Jadi pabrik batu itu kurang payah. Gosok pelabu, gosok kopieu, kepala wengkar, megangna. Ayo orang baheulanya lamun teu lebu ieu geuningan ieu angir tanah angir jangan uramas. Tating efek nangantak naon nya euy. Emang bener ya tinggal lulusan. Lulusan apa sih kalau wengkar? Kayaknya Iya. Tanah angir. lulusan naon? Lulusan buk. Mana buk? Emang buk nu mana? Oh, patalina ngobrokeun muncang sugan we atuh buk anu luhureun muncang. Saya yang lulus. Bisa saja. Dagaling mah orang nyeleles aja. Semua orang Jocong anggarnya si Bu kata mah Bedanya. beda. Tapi cigana sarua. Antara kapan nusantara keanginan. Entah ngeriut oke. Galing. Ini jadi Jadi kabehana digaling kan buk nu kitu mah. Mal ayeuna model anu Nu lurus ya. Tak jocong itu misalkan buk mah jocong karena jocong. sugan aya iya mau anjing. Nah, udah orang payah antal anjing Tinggal udah kieu anjing. Kabulan kerupuk kulit ah. iya mah cai kopi anjing. Astagfirullahaladzim. aya kakari geus anu geusnya pak setengah. Ya, orang ge Orang apa? mah nampakat kalau nu penting atau Da antol. urang ge apa tadi teh pura-pura teh ku cenah ge ieu kerupuk kulit karek moal anjing. Nah, anda orang tadi cuman yangan kopluk, aya mang ieu yang geus eta. Lain teuing aya oge jang teuing pura-pura naman yang anu kupluk kan tadi ningali ya teh kerupuk kulit. Nyasap kada di urang mah kupluk. Can disunatan jangan pakai kupluk. Urang mah nganu kopluk di mah eueuh kopluk nu hideung. Kunaon eta kopluk teh? Betah. Enak. Aya orang kupluk budak. Gambarna teh kucing. Kenongeng di ucil teh. Lain kucing keur ngorangohan lain. Kenongeng jadi keplong di bujur rambut. Ting budak ya. Rek. Nah lucu gambar teh. Gambar ucing kenongeng. Keplong teh. Sigana itu lamun dipake lambang ada nya. Berenang elit misalnya ambil lambang eta. Buntutanna kucing teh kan gitu gini aja. Tahu ucing telep gitu. Apa kemana teh fungsi masa teh nggambarkeun hareupeun urang hareupeun maneh gambarna teh Gambar buntut ieu. iya cek urang teh bola kusut cek maneh go bola kusutnya cek urang teh ieu mah nyen harum manis urang teh bubuk kucing ti teu gambar kucing ti teu Ngan coret-coret. Keplong buntut dong. Nya los anjir. Imajinasi teu kapikiran ku batur. udah keluar Kami sese gambar mana? gambar babe gambar mana Babe. babe Tereh beak euy canggih naon-naon. Cayan deui. Ciga Mang Jajah karena menu hiji Cayan deui si Aing. ambisi tiis. Ciga Mang Jajah di ieu khusus di waktu nikmat cenah yang padahal itu menang ieu kedua kalian. Bari jeung ieu geuning kan gelas anu aya canglekan geuning apa? Ya, Kalau menjajaran eta karena Mang Jajah mana malapat. Sensor anjing. Eta kan
gelasan cangklekan anu ieu cincang geuningan jangkung. Allah cenah ge. Padahal ngesinggungan 2 kali. Pokoknya selagi aya kene dadakna tinyu deui. Silaan deui. Leuheung jang di bulan deui mah ieuan teh, mun di warung, mun di warung. Udah nikmat lagi. Sayang seri. Da hayang berarti hayang ngarokok hungkul. Iya. Haus hungkul. Haus sih karena purah lempang ya teh. Haus. Yang beran daripada cindek atau cibodas cekar. Itu kan orang sangkan udah nikmat gitu, udah jarang sok ngopi itu bari udut pas dia bari udut. Lagi kena sarua nya cermah haus. Haus sih kan anu original. Udah jarang orang minum wae. Jadi aya ieu nih di kopi. Padahal lagi bakari. Padahal nuluikeun Bawa gelas ini. Nah, ini ieu sejarah. Nah, hanya can kocekeun. poho. Jadi itu anu gitar mana teh anu tieulan halus teh anu di Bandung. Nah, halus kan bisa praktek namanya. Tieulah orang pernah ningali video mana cai 3 kali gitu. Lain eta. 800.000. Mata di mana kemana disimpan di ditu. Deui si raja ti bawa ka dieu. Itu justru sak enak ini geus bola. Lanjut urang meuli gitar 1,5 juta, 1,8 dijual 800. Gitar listrik. Lain emang bisa diikan listrik. Yamaha mah bawa tinggal butuh duit ya. Lembar sekarang dia mau kamu. Udah masang traponan murah tuh. Murah. Tego cari. Kebetulan orang nu sapagawean di Jakarta eta pagawean teh kan mainan ngeband, boga band. Jadi tiap tahun teh pas aku meuli tahun kamari meuli keyboard. Oh jadi ngumpul-ngumpul ieu merenanya. Terus Tapi urang oge nya urang gitu nya, ieu mah urang-urang kan asalna tina musik urang gitu. Tapi urang oge emang ngumpul-ngumpul we Nah, masalah ayeuna main tawahandeun mah kan urang mah emang modalna modal ngomong. Jadi modal nyanyi mah Itu cuma band ayeuna. Andre gitu. modal ngomong. Janjian ngelobana ngelawak. pas Andrea menjadi pelawak. Jadi Sampai sameme masalah tes tingginya. jadi sameme ayeuna non ngaranna teh kan si penonton teh kan ngarep-ngarep bener nanya. Durasi ka berubah. Nyanyian teh ngomong